Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalina wa ulai wa syuhada'i wa sholihina wa jam'il malaikatil muqarrabina wa ususun laru syabul qadir ajilani wa ususun laru sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Khususan laruhimuson ibu kita Fatul Mu'in bit Talibul Alim Al-Alama Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Tilmidul Alama Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i nafa'allahu bihi wa bi ulumihi amin. Usulim wa puruhim wa sisilatim wa mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al-ahya'i minhum wal amwat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana walidayya wal mu'minina. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun kana logatan Fatul Mu'in halaman 4 anu aya kitabna sapartos abdi anu kieu mangga samikeun logatanana. Lamun kaliwat ayeuna geus halaman 4 ka tembe sakieu ngos teh aya di playlist Fatul Mu'in buka wae nya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun ari eta hiji pepeling takaro nutur saha Sam'ani Imam Sam'ani fi zauzati shaghiratin dina jaud sogir tegesna pamajikan anu budak keneh. Zati abawaini tur boga keneh indung bapa. Ana wujubama kana yen sanyanyana wajibna perkara marwa anu geus ngaliwat ieu ma alaihi ma eta tetep ka indung bapana pajauji turus ka salakina kitu. Wa qadiyatuhu jeung ari qadiyahna ieu Imam As-Sam'ani wujubud darbiha eta wajib neunggeulna ieu si jaujah. Walau fil kabirati jeung sok sanajan jauj anu geus gede. Kama sapertikeun perkara soroha anu geus nyarahan atawa geus nemreskeun bi kana ieu ma saha Jamalul Islam Syekh Jamal Islam Al-Bazari anu bangsa Bazari. Qala ngadausa saikhuna guru urang sadaya wa huwa jeung ari ieu darbiha teh zahirun eta zahir. In lam yakhsha lamun mah teu mikasieun ieu si jaoj nusujan kana nusuj. Wa atlaqo sareng ngaitlakeun saha Zarkasi Imam Zarkasi anu deba kana sunnatna ieu darbiha. Wa walu wajibin jeung ari anu pangawal-awalna anu wajib hatta alal amri sahingga eta tetep kana anu marentah bis sholati kana salat kama sapertikeun ngadawuh kama sapertikeun perkara qaul anu geus ngadarau para ulama kana ieu ma alal abai eta tetep ka indung bapana tuh wajib anu marentah salat nama indung bapana lamun main suka pamajikan salaki buka pamajikan teh budak keneh tah tetep anu marentah salat nama wajib nama ka indung bapana anu nitah salat ka pamajikanna teh lamun pamajikanna teh salat gitu. Kama qalu alal ba'i summa alaman terus wajib ka jalma maro anu geus kaleuti mah non talimuhu ngaburukanana ieu mah tegasna lamun dipasantrenkeun wajib guru-guru anu aya di pasantren eta kana salat nah lepas tanggung jawab di kolotna kitu. Soalna jauh jeung kolot ilmu mah ieu tegasna anu geus hideung. Inna nabiyuna sanyanyana nabi urang sadaya Muhammadan tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa eta diutus ieu Kanjeng Nabi bi Makkah di tanah Mekkah. Wa wulida sareng dilahirkeun ieu Kanjeng Nabi biha di tanah Mekkah. Wa dufina sareng dipendem ieu Kanjeng Nabi bil Madinati di tanah Madinah. Wa mata sareng meninggal ieu Kanjeng Nabi biha di tanah Madinah gitu.
Paslun ari taji pasa pisurti sholati anu tetep dina mertelakeun pirang-pirang syaratna salat. Asyartu ari ngaran syarat ma eta perkara yatawaqofu anu ngadago ieu yatawaqofu anu ngadago alaihi kana ieu ma naon sihatus sholati sahna salat. Jadi syarat salat teh perkara atawa aturan anu ngadago kana sahna salat. Tah, sameme rukun teh berarti aya syarat heula. Laesan untuk aya ieu ma minha eta tetep tina sawarehna salat, lain bagian tina salat. Termasuk maksudna lain rukun salat, syarat salat mah beda. Lamun bagian tina salat mah nyata ngaranna rukun salat. Ieu mah syarat salat, tapi miheulaan kana rukun. Sameme rukun teh berarti salat heula syarat heula tuh wakudimat yang diheulakeun asyurut tu pirang-pirang syarat alal arkani mandirikeun kana pirang-pirang rukun. Sameme rukun salat syarat sah salatna heula kurang kudu dicukupi. Lamun syaratna urang geus cukup pek urang salat ngalaksanakeun rukun salat maksudna kitu. Lianaha karna yen sanyanyana ieu syarat awalun eta nu pangheulah-heulana bitakdimi kalawan ngaheulakeun atau eta nu pangutamana bitakdimi kalawan ngaheulakeun idza syarti lantaran ari syarat teh mah eta perkara yajibuan wajib ieu naon takdimuhu ngaheulakeunana ieu emma ala sholati kana salat wastimroruhu jeung tumetepna ieu syarat piha dina salat. Surutus sholati ari pirang-pirang syaratna salat teh khamsatun eta aya 5 syarat salat aya 5 ceuk muin. Ahaduha ri anu salah sahijina anu 5 teh toharotun eta suci. Syarat sah salat sebelum urang salat syaratna teh hiji kudu suci. Suci tina naon an hadasin tina hadas wajina batin jeung tina junub. Junub teh hadas gede. Atau harotu ari ngaran toharoh lugotan dina munggu lugot dina munggu bahasa anadhofatu eta bebersih wal khulusu tegesna bebersih minad dannasi bebersih tina kokotor wa jeung ari ngaran toharoh syar'an dina munggu syara robul man'i eta ngangkatkeun kokotor almutarot tabi anu natratskeun alal hadasi tina hadas awin najasati atawa antina najis. Wah fal ula pangkari anu mimitina aya toharatu tegesna susuci anil hadasi tina hadas awudu'i eta wudu awudu eta wudu. Nu kahijina teh sebelum salat teh urang teh kudu bebersih. Kumaha cara bebersihna tina hadas teh nyaeta kudu. Jadi sebelum salat teh wudu heula. Wa huwa jeung ari wudu teh bidomil wawi eta tetep kumake domahna wa wudu. Istimalul ma'i eta makena cai fi a'dha'i dina pirang-pirang anggota makhsusatin anu ditangtukeun ieu a'dha. Mabtutihan barianan anu dikawitan biniyatin ku niat wudu nawaitu wudu al-rafi hadasi asgori lillahi ta'ala kitu. Wa bi Fatihah wa jeung aya lapad wudu bi Fatihah ku make patahna ieu si wawu ma eta perkara barang ya tawadhu anu narima wudu ieu si jama bihi ku ieu emma. Wa kana jeung bukti naon ibtida wujubi ngamimitian wajibna ieu wudu ma ibtida wujubil maktubati sarta ngamimitian kana wajibna salat anu dipardukeun lailatal isra'i dina maleman isra mi'raj di maleman isra. Jadi mimitina diwajibkeun wudu teh dina maleman isra pas naon ma ibtida wujubil maktubati pas dimimitian wajibna salat anu dipardukeun wudu oge eta di maleman isra teh diwajibkeun kitu maksudna. Wasurutuhu jeung ari pirang-pirang syaratna wudu aya wudu tegesna syaratna wudu
ka surutil gusli eta sapertikeun pirang-pirang syaratna adus khamsatun eta aya 5 syarat wudu teh sarua jeung syarat adusnya eta aya 5 ahaduha ari salah sajana 5 sakitu heula mutlaki wallahu a'lam bissawab.